Kunaon atuh hayang boga duit teh kudu leledokan heula jubeda. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah jadi kan ayeuna teh aya nu mesen nyaeta saudara urang sorangan teu nanggung-nanggung deui mesena meni kudu hayang sakarung ari parangsa urang mah jeung hakaneun sorangan ai horeng teh arek diiderkeun di lembur meni sampai kaget urang teh euy sugan teh jeung hakaneun di imah dengan jumlah genjer sakarung bisa-bisa cadukna hejo weh. Hajukan aing ngaranna genjer mah bahasa kolotna teh nyebutna mereka kembali dari bahasa eta teh pas dihakan bentukna genjer pas dipodolkeun bentukna genjer keneh. Padahal mangges digayam tapi naha bisa gitu. Jadi nawe disebut mereka kembali ke kolot baheula mah. Oke lanjut. Genjer teh salah sahiji sayuran khas lembur anu loba pisan di sawah. Lebih tepatna kabeuki orang Sunda. Tapi aya oge sinu teu beukieun mah. Siga urang teu beuki pisan kana genjer. Cek emak teh mah teu beuki we tapi ludes. Tapi aneh sih jelema lamun teu beukieun mah serius. Soalna genjer teh emang sepelem itu lamun dipasak. Pagaweana supaya tere jadi urang teh langsung mau genjer kacai. Kirining we. Nah ieu teh urang ngumbahna di cai susukan jeung ngumbah leutakna doang supaya ulah bobolokot lamun mawa ka imahna. Tapi ari nempo cai nama herang siga nu bersih teu nyaho oge sih lamun aya kocomberan jeung nu modal di hareupna moalna naon meureun dang kege dibilas deui. Nah urang teh kan bagian ngumbah terus mamang urang teh bagian ngalaan. Nu inti nama ngarah cepet jeung supaya tere. Soalna lamun misalkan ngalaan kabehan eta teh bener-bener lila jeung pagawean 2 kali. Yang geus we urang hanjat bagian ngumbahan. Sabenerna mah maksud urang teh lain eta sih. Urang teh kan pernah bebas di sawah eta. Tempo naon tuh mamang urang ge meuni anclup jeung endog-endogna euy. Nah mangkana urang mah embung lamun kapalabah tengah nama yang geus we akal-akalan urang digunakeun saeutik jadina bagian ngumbahan genjer. Gampang pisan lah politik nu kieu mah terkecuali politik pejabat urang mah sieun ngagunakeun nage sieun salahan. Oke lanjut. Di tempat maneh masih kene aya genjer teu guys. Cuman ieu mah berhubung aja di plakan jadina sakotakan sawah teh pinuh teu kudu ungkrak-ingkrik pindah-pindah sawah ngalana. Nah ieu teh urang geus beres ngumbah genjerna geus beres oge ngasupkeun kana karung. Karena waktuna makin sore makin poek jadi urang teh langsung balik. Sakitu heula videona. Oke bye bye. See you next vlog.